A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aya budak leutik belajar puasa umur 5 genep tahun kuateun. Aya tatanggana umur 40 tahun teu puasa. Budak puasa begitu dibere kunyana tah es bonbon ceng-ceng ya sum mung kuda mah puasa kulam siap puasa geus sakola tancan encan karak endeu ke tahun ieu puasa berarti umurna ka karak genep masuki genep siap puasa emang bapak teu ngomong sia juga aing jana teu puasa umur 40 tahun aya teh jelema dinasehatan ku kiai ceramah muludan ceramah rajaban hatena teh telas bae telas bae teh daek puasa barang neuleuh budak puasa masyaallah mulai babalik hatena budak leutik bae puasa aing teh langsung nyana ka imah ceri ka majikan naon ka ceri kakak ada puasa kakarak ayeuna bae ngomong heran anu papa puasa masa negaledek sing jaleger lah ngomong gitu sih atuh manyam kakak puasa emang di mana mimitina ya yang puasa ente lah yang puasa apa yang puasa bener puasa pemajikan lagi kaget tah ku kiai mah teu kana sehatan rajaban kiai ti mana-mana mulu dan teu tapi ku budak leutik pernah terjadi kapan lebaran nyana poean lebaran ditugaskeun ku bosna ti taka Surabaya ti dieu ti pasar Kemis poean lebaran tas subuh berangkat jam 7 geus aya di Pantura lewat Cirebon nyana di jalan ka Cirebon memeh Cirebon jam 7 jelema kabeh mawa sajadah di ka masjid. Terus saya ngadenge unggal musola, unggal masjid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nyana bari nyupiran ge, batur ka masjid. Haju budak leutik tah deuleuh budak leutik duaan. Make baju putih, make samping, dituturkeun ku bapana, di dia aya sajadah leutikan, malah aya sorbanan. Neuleuh nu gede mah kiai make jubah nu gede dan henteu nyerenyeg tak ka jero hatena. Barang neuleuh budak leutik, berangkat dijalankeun Allahu akbar, Allahu akbar. Teu capaya tangor Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sial beunangan cek diana. Budak leutik bae takbir aing jeung bos. Sabaraha duit cak hatenya na ieu aing digajina ku bos. Goblok teh cak cenah. Bos, saya mau dipecat terserah bos. Saya mau berhenti mau salat dulu. Cak bos atuh berhenti sih saya sama siapa? Terserah bos. Cak cenah teh digeblukeun lawang. Nyana ka masjid ceuri. Karena sehatan ku budak, masyaallah tah Allah mamere nasihat teh macem-macem. Aya nu ku kiai, aya nu ku ustad, aya nu ku santri, aya nu ku babaturanna da deui. Babaturanana datang ka dinya. Tolol sia. Lebaran si babok goblok beureun. Isukan jeung aing bareng mabok. Bari lebaran. Karena sehatan ku baturan oge nya. Lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae. Isuk berjamaah jeung aing. Tolol tah budak. Tapi eureun kan berarti kan karena sehatan eta. Iya ku babaturan loba tak kana sehatan ku budak leutik masyaallah aya jelema teu boga anak 15 tahun teu boga anak rumah tangga 15 tahun teu boga anak imah akring mobil mewah geus puguh kadaharan jeung pake geus teu kacaritakeun tapi kan di imah sepi nyana teh biasa-biasa bae sebab kahibur kan ku pamajikanana kahibur ku pemajikanna lempang dan lain sebagainya. Aja pemajikanna bager
tapi ketika neule bapakna di kota mah di kota teu daek nasehatan Islam mah kos kitu nu iman mah ka toko teu kana nasehatan loba budak di restoran teu kana nasehatan tapi ketika budak leutik diiringkeun ku bapakna Jumat menuju masjid budak ditungtun lah sapira budak nyana ngerenyed hate aing hampa amat teu boga anak aing geus 15 tahun mobil aya imah sakitu mah ya perusahaan aing boga tapi ieu tah ketika di pasar aing bisa mangmeulikeun budak ketika di toko bisa mangmeulikeun budak ketika dahar aing bisa ngajajanan budak tapi ketika kaindahan iman ruhani ngiringkeun anak ka masjid tah eta nu teu kuat ge tidinya hiji jeung dua naon ka hiji jeung dua kan jadi kieu ieu teh hiji jeung dua ajak ye daek dicandung terus daek dicandung ieu mah wassalam naon ieu naon aduh kakak teu kuat jasa Jumah neule budak diiringkeun ku bapakna luis jasa geus diluis make baju putih make sorban diiringkeun ku bapakna ka hareup nyanana di tukang sangkilang bari jeung lalagaan unggal Jumah eta teh neule pemandangan eta neng ieu mah kieu bae atuh ja neng kudu sadar geus ngahasilkeun anak kayu mah kakak mah pangnuduhkeun bae ngan kanu geulis atau ikan goreng mah kakak mau boga anak sebab sepaneng terus dalam awewe na anu ahli sorga maka pantimbulan kabari ge ditawaran pantimbulan kamari kakak besi hayang boga anak kukula dik kitu panglamarkeun tinggal nuduhkeun ka saha atuh ja urusan awewe mah dicandung aja biasa tah mah atuh ka ye dan ngomong asana ngeunaheun ngan aja jantung asana hipu teh hipu gitu tah masyaallah ieu mah boro-boro eta gering aju urang ngomong neng atuh jan neng atuh ieu mah jawaban muriang tah ieu mah atuh aya bae kakak mah sehat nya anu kakak nu sehat nuturkeun nu gering aju kumaha atuh ya atuh aju ku basi pikiran neng ieu misalna ieu mah terek di kuku mah ieu neng tetep neng pemajikan kakak kan ieu neng pan kakak sehat ya kerlek paek dirinya bisa paek tadi dinya tah diomong kos gitu tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya cerik masa kedeung sih salakina sakedeung moal kebal semat dikubur sapoe dua poe neangan gantina eta hese tah nu gering we hese oh moto manu teu boga anak pa sakeun geus ka anterkeun bae kula malah padahal teu produksi kan eta hese tah awewe hayang sakarcara tadi jika di bulan kamari ditungguan pan kaku lagi geus ngomong tah awewe mah dicandung mah jeung dileti dituna dina Quran mah malah lain 2 opat ka parangsana kumaha meureun aku lagi hayang ka sorga salat teu khusyuk puasa teu khusyuk kan bae dicandung maka harampang tak kana jantung geuna cak awewe teh sial teh kieu sial geus aing mah moal ngaji sanunitan ngaji ka dieu cak aing ulah beusi dicandung sia ngaraji bae pan ka dieu aduh masyaallah karim wallahu a'lam bissawab.